Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkun tipayun sumangga urang panjatkan puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Margi kurahmatna urang masih dipasuhan kesehatan dugi katiasa ngumpul di ieu tempat. Dina kasempatan ieu kuring baris nepikeun ngeunaan pentingna ngajaga kabersihan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ngadawuh, an-nadzafatu minal iman. Anu hartosna kabersihan bagian tina iman. Jadi anu ngaranna iman lain ngan ukur ibadah, tapi oge ngajaga kabersihan teh bagian tina iman. Micen runtah di tempatna oge dibagi jadi 3 rupa, nyaeta runtah organik, anorganik, jeung betilu. Runtah organik nyaeta runtah anu asalna tina sesa-sesa makhluk hirup anu gampang terurai secara alami tanpa campur tangan manusia pikeun terurai saperti kulit buah, kai, jeung sajabna. Runtah anorganik nyaeta runtah anu hese diuraikan secara alami seperti plastik, logam, jeung sajabna. Runtah betilu bisa dihartikeun salaku buangan atawa runtah anu sifatna jeung konsentrasina ngandung zat-zat anu ngabahayakeun jeung bahaya saperti penyegar hawa, deterjen, jeung sajabna. Ku kituna urang kudu bijaksana dina micen runtah sangkan leuwih gampang ngokolakeunana. Sababaraha biantara ti kuring upami aya kalepatan kecap punten dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.